Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal saweji aqalul gusli utawi leuwih kidi-kidi ke ngadusan mayit iku tamimu badanihi nyurambahan badane mayit bil mai kalawan banyu. Paslun ieu pasal fi bayani guslihi dina mertelakeun ayeuna ngadusan mayit. Minimal ngadusan mayit teh tamimu badanihi bil mai ngawalatraan badana mayit ku cai supaya walatra ka tepi ku cai. Aya marotan tegasna sabalikan. Cukup cenah li anna hal fardu fil hayyi sabab ayeuna sabalik dina ayeuna nyurambahan badan ku cai eta fardu fil hayyi di jalma nu hirup. Wal maitu aula biha sedengkeun ari mayit leuwih utama biha sabalikan. Gitu. Fala yastaratu taqaddum izalati najsin anhu teu disyaratkeun kudu ngahilangkeun najis di si mayit. Samemeh ayeuna naon ngawalatraan badana mayit ku cai teu disyaratkeun kapieulaan heula ngilangkeun najis. Wa mahalul iktifa biha haitsu asal inko jadi cukup sabalikan soteh ketika hasil bersih di banyur sabalik bersih beres. Wa ila lamun teu bersih ku sabalikan wajabal inko wajib ngabersihkeun. Itunya kadua balikanana. Wa yusan walita rungan sunat ganjil sunat tilu balik. Ilam yasulalin ko biwitrin lamun teu hasil bersih ku ayeuna ganjil. Wala buddha min kauni goslihi bipa'lina misti deui ngadusan mayit teh kudu padamelan urang. Itunya kudu ku urang. Walau kana kapiron sanajan nu ngadusana si kafir. Au ghairu mukallafin atawa lamun ayeuna nu ngadusana kafir gitu. Au ghairu mukallafin atawa lian jalma mukallaf can baleg. Palayakti gorkun teu cukup ayeuna diteuleumkeun si mayit kana teu cukup eta. Wala ayeuna goslul malaikah teu cukup deui ayeuna ngadusan ku malaikat. Nah, kumaha? Wali misalnya sok kadatangan ku malaikat terus maot terus diadusan ku malaikat ngan wayak pipilul jin cukup ayeuna nu ngadosana teh jin. Diadusan ku jin wah sahanya pijelmaanan. Itunya keur urang-urang mah. Gitu walau ghusla nafsahu karomatan kapa kumaha lamun si mayit teh ngadosan sorangan. Kapa cukup geus maot hudang deui mandi sorangan. Seperti anu terjadi li Sayyidi Ahmad Al-Badawi amadanallahu bimadadihi seperti anu naon teh karomah nu terjadi ka Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Syekh Said Ahmad Al-Badawi mah ayeuna tos pupus teh gugah deui adus deui ku sorangan. Ngadusan sorangan. Gitu. Cukup eta mah. Gitu. Wa misluhu ma law ghasalahu mayitun ahwar kumaha lamun diadusan aku mayit sejen. Ya, gitunya. Fainahu yakfi cukup eta ge. Aya dua mayit teh nu hiji udang deui ngamandian mayit anu hiji deui. Karomah keneh. Itu wala yukrahu linahwi junubin gusluhu wala yajibu niatul gusli teu makruh keur jalma nu junub ngadusan mayit hegu aya teu makruh. Tuluy wala yajibu niatul gusli lianal qasdah bi anadopah teu wajib niat adus sabab tujuan daripada adus teh ngabersih. Jadi niat adusna mah teu wajib. Wahia la tataqab wala niatin ari ayeuna nadopah mah bebersih mah teu butuh kana niat lakin tusan hurujan minal hilaf tapi disunatkeun niat adus karena supaya ngaluarkeun tina perbedaan pendapat sabab aya nu ngawajibkeun aya nu henteu. Maka ayeuna sunat we urang mah nganiatan Fayaqulu ghasil nawaitu ghusla adaan an hadzal mayyit maka si ghasil nu ayeuna ngadusan teh niat nawaitu ghusla adaan an hadzal mayyit ngalaksanakeun kana ieu naon teh
ngadusan ieu mayit awis tibata salat nya le atawa ngamenangkeun kana salat ka si mayit niatna teh bihilapin niatil wudu fa innaha wajibatun beda deui jeung niat wudu mah wajib niat adus mah sunat niat wudu mayit wajib kusabab kitu aya tatarucingan nya di ilgoj ditatarucingkeun lana sayun wajibun wa niyatu sunatun wa sayun sunatun wa niyatu wajibatun pikeun kaula aya hiji perkara anu wajib niatna anu wajib tapi niatna sunat tuluy daya perkara nu sunat niatna wajib nah nyata ieu ngadusan mayit wajib niatna mah sunat wudu na mayit sunat diwuduan ya wa niyatuhu wajibatun niatna nama wajib gitu hiji cenah wakmalu ayag sila sauataihi ngan anu ayeuna pang sampurna ngadosan ma ayag sila sauataihi kudu ngawasuh ayeuna si gosil sauataihi kana dubur jeung kubulna mayit bihirqatin malpupatin alayasarihi ku aina lamak nu ditilapkeun alayasarihi kana ayeuna panangan kencana si gosil ku panangan kenca make sarung tang atau ayeuna lamak dilipatkeun wa yuzilal qadra sareng deui kudu ngahilangkeun kokotor min anpihi tina pangamungna si mayit kudu dikodekan dibuang kokotor tina pangamungna wa yudiahu jeung kudu ngawuduan si gosil ka mayit qoblal gusli ngawuduana samemean adus saperti wuduna jalma nu hirup salasan tilu kali setiap anggal tawudu bimadmadotin wastinsakin nganggo kekemu sareng nganggo ayeuna istinsak nging seureuk cai kana pangamung kumaha praktekna wa yumilu ra'sahu fihi mali alayasilal ma'u batinahu condongkeun sirahna si mayit ka payun li alayasilal ma'u supaya ayeuna ulah nepi cai kana jerona pangamung dikitukeun nya wa yadluka bidomi ainil pili min babi qatala badanahu bisidri gosokan badana mayit ku daun sidir daun bidara wana atawa saumpamana lamun teu aya daun sidir saperti naon gagantina saperti sabun asnan jukut asnan jeung sajabana anu kesed-kesed we cenah ku ayeuna da moal aya di urang mah nya ayeuna mah ku sabun we nu aya kitunya da tujuanna mah daripada ayeuna eta daun sidir teh adalah ngabersihkeun wa daud liqasidru fil gusli fal muradubi al warqul mathun ketika diucapkeun sidir dina adus maka nu dimaksud teh nyaeta daun anu digiling ditumbuk. Qala Imam Payumi al-hujjatu fi tafsir sidri nau'ani. Anu dimaksud tafsiran lapad sidir teh aya dua macam. Hiji nyaeta yunbitu fil aryaf. Jadina din daerah aryaf wahya al biladu alatila asjarun wa zuru'un payantapama biroqi fil gusli. Nyaeta daerah anu ngagaduhan nu jadi di dinya teh tatangkalan sareng pepelakan masuk di alap manfaat daunna dina adus nya dina mangamandian mayit wa samratuhu thaibatun buahna ayeuna seungit daun sidir kitu wal akharu yunbitu fi sahra nu hiji deui mah daun sidir eta teh sok jadi dina tegalan wala intap mabiroqi fil gusli tara dianggo daunna tara dianggo ngadusan mayit wasamratuhu absatun buahna eta kesed lain anu kitu tuluy wa yasubbal ma'a alaihi salasan terus kudu ayeuna ngucurkeun ayeuna cai si gosil ka mayit salasan tilu kali ya banyur gitu wasunnatu sunnatna mah antakunal ula binahwi sidrin
kahiji di gosok heula ku daun bidan ku sabun wasania tuh muzilatan kaduana banyur ku cai ngahilangkeun ayeuna sabunna wasali satu bima ikurohin katiluna manyur teh ku cai ngabersih ai holisin pihak kolilun min kapurin tegasna cai anu bersih kolilun min kapurin ayeuna ari saeutik tina ayeuna kamper bisaleuy gerul ma'a saya kira teu ngarobahkeun kana cai li anna royatu tatrudul hawam sabab ayeuna seungitna eta kapurnya tatrudu nolak kana ayeuna hawam makhluk-makhluk laletik makhluk bakteri-bakteri pengurai gitu jadi semua cepat buruk si mayit wa yukrahu tarkuhu makruh ditinggalkeun eta kamper dina cai jadi campuran eta Allahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki